أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي Ba'dul arifin. Nah jelas ngejelaskan tentang Arbi'ail akhir, bo akhir min syahri Safar, dina bulan Safar. Rebo akhir disebutna rebo wekasan. Wekasan iku bahasa Jawa. La Sunda mah rebo akhir. Wong Jawa iku ngucapaken wekasan. Ya pada baik lah. Iya, akhir itu bahasa Arab dipakai ku orang Sunda, rebo akhir. Jadi Sunda mah ke Arab-Araban. Iya, rebo akhir mah bahasa Arab sebenarnya, atau bahasa Raja Pahad. Warima Raja Salman. Orang Jawa mah aslinya nama rebo wekasan dina bulan Safar. Zakara ba'dul arifin min ahli al-kashf wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat. Cik ba'dul arifin wali ba'dul arifin anu min ahli al-kashf wa tamkin, ahli kasyaf, bangsa Muhammadiyah, Persib, Wahabi, mau percaya kaje orang we mau percaya. Cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320,000 balai diturunkeunana, wa kullu dzalik fil yaumil arbi'ail akhir min syahri Safar. Diturunkeunana dina poe rebo akhir bulan Safar. Nah, bulan ieu rebo isuk. Jadi sekaligus sataun teh diturunkeunana dia poe rebo. Tak kejadian gempa Lombok. Eta teh rebo itu geus dicatet, bahkan memehna ngan diturunkeunna. Nah catetanana mah meh-meh urang aya, meh dunia aya ngan diturunkeun ka langit. Pertamana tek dina rebo. Kejadian tsunami Palu, angin beliung, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapal nage barodo neangan kapal sagitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun ku disakolakeun anak tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba aja setah nu Garuda aya, nu Lion aya, oh macam-macam. Ngan mesinan dama. Iya balai. Komo tama anu haju dititah balik ku pamajikanana. Eta ge balai kene. Diusir manang geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina. Hayang ti peuting dong digawena. Teu beres atuh jak pamajikanana. Digawe embung tanimbung aing ngagawean hayang, wah teu beres diusir. Eta ge balai ke loba balai, masyaallah. Aya anu haju nyandung ka nyahoan, eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajeun dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh urangnya kajeun we carekan ge nu penting we gilir we pokona we cakeun. Aya jelema anu ngurusan hulu leutik bae. Atuh hulu gede mah teu diurusan. Oh masalah.
bermasalah nami jadi akhirat bermasalah. Atuh payakunu zalikal yaum ashaba ayyam sunnah. Perbo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta. Geus aya carana tapi khusus ka para arifin. Salat disebut salat terbawa kasa. Di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah. Cilember baheula Bandung ajengan Saifuddin almarhum. Di Cililin baheula Babus Salam, terus ke Gunung Halu. Di Cililin kebelah itu terus aya ngaran lembur Gunung Halu. Jorenya aya Gunung Halu. Jadi eta tapi eleh ku pangodokan. Pangodokan ranking hiji tah mah. Kobet lembur Gunung Halu mah rada deres kene Gunung Halu rada deres kene eta mah Pager Ageng rada deres kene eta mah Cihaur Beuti Tasik Balasik keleh tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah atuh dikodok haju dikobet tetep beres mantap atuh haju ka dituna lembur delan ya Allah atuh bau delan beres tah nyen lembur tah ganti ke orang pangodokan Citi delan Citi atuh delan mah ayat teh pas gitu lembur ya Allah salah tah lembur ieu aya jelema lemburna di lembur delan tapi seungit aya jelema pinter deh jadi lemburna mah delan tapi nya seungit nya pinter aya jelema di lembur pondok atuh sabalikna tawa atuh nya bentek nya odob atuh hese leuy 320 balai 320.000 Masya Allah sekaligus lamun aya nu pernah diijazahan salat terbawa kasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulah make tahiyat awal tapi lamun teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang guari kumaha cenah ulah serahkeun kanu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun ku urang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu ulah jitu kieu cenah atuh diulah kitu mah kami mah ngeunaheun di Allahor ge teh diulah-ulah kami mah henteu duha ge nu dititah kami mah henteu komo ieu kami geus jaho saudara salat mah diulah-ulah tuh heheotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat titah ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager gitu urang titah ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis titah ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti di kasangu leuleus segala teh ih pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadarnya da gitu sakitu ge boga penyakit kencing manis aya jelema boga darah tinggi ngadeng ngambil sate ulah teh darah tinggi tah diulah-ulah ti baheula terus bae gering ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar 2 teu bisa udang deui harita ge teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti dia make putih-putih tah eta nu gering ge dilarang hese kumaha cager bab dahar jeung nginum mah kos kitu
Tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai. Pohara tah jalu aja. Ngan dieu keur carita ulah geus bidah. Lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalnya ngayakeun ulah milu. Guys, urang mah nyerahkeun ka ahli na bae. Sebab salat urang mah teu yakos kieu. Beres salat ngadua. Nah, mun hajup salat ngadua hafizahullahu bi karami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah. Sahajalma anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah. Dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ye pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga saya teu kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar henteu panaju poho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhassin ya mujammil ya mufassil ya mun'im ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بالسير الحسن وأخيه وجده وأبيه اكفني شر هذا اليوم ما ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tatangga-tatangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu pas terapkeun ba'da subuh ge ngadoa ya waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ka 7 tulislah make segi 4 qauluhul haqqu qauluhul jibril bikaili safil zalutah di tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu ba'da 5 fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agifni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres nulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajaban rebo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum heula tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi nah desian beas aju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna 3 disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala
jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beteng insyaallah. Cina kiai di urang mah dupi teh mah Garut, Tasik, Bandung tah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut, Bandung, Tasik, Ciamis dupi ngaranna. Di urang mah kupat, oh masalah ganti ku urang kupat. Kupat kan rada gede. Abe hiji ge sedang gitu tah. Bacang oh masalah, asal bacangna digerona tendenan daging hayam. Abe ulah hese gitu maksudna. Cina eueuh kieu nu kitu mah age roti oh masalah. Roti lupatna ka uduk-uduk deui bae. Tah ieu garada dupi tah sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim. Nah, anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun ngan make rumus tadi nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah 3 maca sholawat adrik 3 maca bismillah